Thariqah yang kita amalkan ini adalah thariqah yang akan mengangkat derajat seorang hamba menuju Allah, yang tidak membuang syariat. Karena dalam thariqah yang di dalamnya adalah kekuatan akidahnya sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, pemangku khataman, halaqah riyadhah khalwat dari berbagai daerah, kecamatan, dusun, desa. Alhamdulillah kita bersama-sama mariung ngumpulung di tempat anu pinuh ku barokah Allah. Kalayan para masai, para muallim, muaddib, sesepuh-sesepuh sadayana di berbagai dusun ataupun daerah anu kempel di haplang barokah neuteung dan dipibanggana. Wabil aula takmir Masjid As-Sidiq KBB Kabupaten Bandung Barat anu kalersan nembe tiasa sasarengan ngariung ngobrol sareng anjeunna kalayan sukacita mantena dina mentakmirkan Masjid As-Sidiq anu pribados ngaturkeun rasa hormat bangga kali geus ka mantena miwah reng-rengan mantenanana sadayana. Sohibul wilayah, Bapak Bupatina, Bapak Camatna, Bapak Kepala Desana, nu ieu aya di haplang barokah nu teu kinten dipi bangga kalayan dipi hormat. Sadayana sesepuh-sesepuh anu parantos ngalaksanakeun dina ngabuktos hidmah amaliyah manaqib ngawitanti khotaman dunika ayeuna acara hidmah ilmiah anu pribados ngahaturkeun kasadayana. Mudah-mudahan para petugas anu parantos ngatur ieu waktu sareng acara Sohibul Auqat Al-Mukarram anu parantos ngaoskeun ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Mukarram anu parantos ngaoskeun tanbih Al-Mukarram anu parantos ngaoskeun tawasul kalihna anu parantos ngaoskeun mangkobah sareng jamaah sadayana dakirin dakirat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana pinuh kuhuyuran kocoran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sadayana Bapak Ibu hadir di haplang barokah, mudah-mudahan tambah barokah siswa sadayana, barokah rizkina,
barokah ibadahna taat zikir syukur kamantena kalayan barokah sadayana dina hasil makosid sadayana makosid tentang ukhrawi tentang duniawi aya dina qabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipari putra putri sadayana anu soleh solihah berakhlakul karimah kalayan di akhir hayat sadayana termasuk ibados sareng sadayana mudah-mudahan kaing panghaturan ketetapan Allah husnul khotimah eta panginten tujuan urang diajar mayungkeun salira ka Allah ngalangkungan metodan diangge urang toriko anu diangge urang toriko qadiriyah wa naqsaban dia nyaeta jalan anu dinisbatkeun ka salah salios waliun min auliyaillah hiji wali cirebengan pirang-pirang wali Allah buktosna anu dijantenkeun sultanul auliya rajana para wali eta sultanul auliya wal haikal imron Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani anu tarikohna qadiriyah teras deui naqsabandiyah tarikoh naqsabandiyah anu katampi ku urang ti Syekh Bahauddin An-Naqsabandi kalayan ti luhurna sesuai sareng nami masjid ieu ti luhurna awalna nyaeta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan nu lebet di ieu Masjid As-Siddiq mudah-mudahan sadayana kenging katangtosan paparin karunia Allah sehingga urang sadayana kejujuran di hadapan Allah serta kejujuran di hadapan makhluk Allah sehingga dugi kana tingkat murid shodiq. Amin. Margi torikoh yang kita amalkan ini adalah torikoh yang akan mengangkat derajat seorang hamba menuju Allah, yang tidak membuang syariat. Karena dalam torikoh yang di dalamnya adalah kekuatan akidahnya sunnah wal jamaah, bukan mu'tazilah, bukan jabariyah, bukan murji'ah, bukan nusanes-sanes, tapi justru dengan torikoh qadiriyah wa naqsabandiyah akan terimplementasikan, yaitu dua kategori yang dikatakan ada dimensi mu'tazilah yang berdasarkan firman Allah yang mengokohkan keyakinan dalam asbab, yaitu firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Untung ruginya manusia itu tergantung kasabnya. Bari kalangan Qadariyah ataupun kalangan Mu'tazilah itulah dijadikan pegangan keyakinan. Tapi dalam akidah sunnah wal jamaah itu asbab, yang namanya asbab tidak memiliki ketentuan menjadikan ataupun meniadakan. Anger sahebat-hebatna asbab, sahebat-hebatna perjalanan kronologis urang sadayana dina hiji perjuangan, sahebat-hebatna walaupun sudah dianggap 100% menurut logika, menurut kalkulator secara asbab, awas kade bagur ulah lali hati mah tetap kudu tafwid, kudu tawakal kasaha ka Gusti Allah. Itu maka dina torikoh diimplementasikan. Mana berjalan ikhtiar, badai ngaler, badai ngidul, badai ngulon, badai ngetan, dan lengkapilah kehidupan ini dengan berupaya bersyariat, tapi dalam hati tos tertanam, yaitu hakikat, yaitu sandaran yang sebenar-benarnya. Ketentuan itu adalah ketentuan yang akan terjadi sekarang sampai nanti, dan ketentuan kapanpun itu tetap ketetapan Allah. Kullun min indillah. Ucapkan olehmu Muhammad, ucapkan olehmu wahai umat Muhammad, segala sesuatu semuanya yang berlaku itu adalah izin Allah. Maka ngalangkungan dikir hopi nu aya dina ruh bapa bral badai kasab, bral badai kamanapun, sehebat apapun takaran logika bapa,
sudah bisa diprediksi bahwa ini adalah deal hasil. Bapak awas kade, jangan lupa melibatkan Allah. Jadi badai kamana wae ge payunkeun, libatkeun Allah dalam gerak dan diam Bapak. Itulah seorang pengamal thariqah yang berakidah sunnah wal jamaah. Maka dua nana dicanat. Ada Jabariyah yang segala sesuatunya adalah memang kepada Allah, tapi sayangnya di akidah itu orangnya mengimplementasikannya kadang-kadang membuang syariat, maka tidak boleh. Urang mudah-mudahan. Jadi urang mah syariat jeung hakikat hijikeun, lempangkeun dina thariqah. Ku ayeuna sakitu insyaallah dagang Bapak, tani Bapak, jadi belajar melajar Bapak, bade ka kantorna ibu Bapak, insyaallah tetap ada unsur dalam ruh Bapak menghadap kepada Allah. Jadi tetap jadi ibadah, jadi kacana di mana wae. Maka sur bahasa sepuh mah sok bager anggur mah buktikeun kahadean cina medal tina kasucian. Berwarna-warni, rupa-rupa perilaku Bapak, perilaku Ibu dina kahadean, tapi bener-bener dilebetna datang didorong ku kasucian jiwa. Dari mana itu asalnya kesucian jiwa? Yaitu aktifkan dalam ruh Bapak, aktifkan dalam ruh Ibu hudurul qalbi ma Allah. Hadir hatinya selalu aktif. Jadi tetiasa ngabalieur ti Allah, bade kitu bade kieu tetep sandaranana anjeunna. Itulah dzikir. Nah, dzikir bukan hanya diucapkan tapi penuh dengan penghayatan. Tatkala dzikir geus diucapkan teras penuh penghayatan, maka akan terimplementasikan bersyariat Bapak, tapi batina syariat kabawa. Batina syariat teh naon? Thariqat. Tuluy Bapak penuh penghayatan, dzikir dimanapun, kemanapun Bapak jalan, aktif hubungannya. Maka akhirnya Bapak masuk ke relung jiwa yang di dalamnya ada nurnya, ada ruhnya, yaitu ruh thariqat apa? Ma'rifat. Jadi Bapak akan terhantarkan. Jadi sejauh Bapak memandang, sejauh Ibu memandang, tapi ruh Bapak teu kabobodo teh nyo, tembus we malatas kanu gaduhna. Saha nu aduh sadayana? Teu aya deui kan. Kulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ucapkeun Allah nu nyiptakeun segala sesuatu, termasuk gerak jeung calikna Bapak, bingung jeung bungahna Ibu, terlepas tina ketentuan al-mudabbir saha Allah, nu ngaturna Allah. Itulah thariqah. Jadi hidup dimanapun. Nah kan itu paminten thariqah bukan untuk mendesur syariat. Keperyogi urang entos aya di dieu teh meunah. Eta penyakit nafsu yang dibawa oleh iblis untuk mengakui bahwa kita ini lebih baik daripada semua orang. Nah itulah bahayanya, jebakannya. Maka oleh karena itu Abah pangresa sayhuna mursidina, guru mursid urang sadayana memberikan amanah. Mangga bager buka manakiban sok tos jamaah mah kunaon ngalangkungan didinya hidmah amaliyah aoskeun sakumaha name ayat-ayat suci Al-Qur'an tambih tawasul mangkobar. Tapi tos beres eta mangga isi ku ngalangkungan urang mudakaro muhadharah dibahasakeun ku pangresa singkat isi dengan hidmah ilmiah. Jadi supaya naon? Supaya perjalanan orang sampai wa isolihi ila hadratil ilahiyah, sehingga di kehadirat Allah. Sangat jauh kabina-bina. Tapi deket tanpa batas, jauh tak terhingga. Dina hartos eta supados urang tetap lurus. Sabab loba ilmu nama tapi tidak beramal. Anger naon? Loba urang nampi resep di dokter tapi itu di imam-imam janten obat itu Pak itu janten berarti macet res ngagulung keras dina teori tapi tidak ada praktisi maka itu jadi dangdanan. Loba ilmu henteu amal tetap macet
amal oge loba tapi teu dielmuan tetep terpeleset. Kata kisah ngaku Imam Mahdi, ngaku itu, ngaku ieu, karena hasrat gejolak nafsu tidak tertahan. Maka di kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani hati-hati dengan pengakuan makom yang tidak mengontrol dia kepada ruh dan jiwanya. Kedudukan ruh masih di tingkat mulki, geus ngaku di tingkat jabaru, offset. Maka kumaha itu akan cenderung terpeleset karena di bawah arus nafsu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan cara yang mulia, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan. Amin. Kemuliaan yang abadi dari Allah, yaitu ridhonya, rahmatnya, dan ampunannya. Itulah bihaqqi la ilaha illallah. Maka bertanyalah dalam belajar zikir pun ya kita kontrol. Maka dari mana rujukannya? Kan firman Allah sendiri. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sok caranya dan ku aran tentang tanyakeun pertama di tafsiran ku ulama syariat ahla dzikri ahli ilmu bade nanyakeun bab fikih, bab wudu, bab naon mangga taroskeunana memang ka ahli ilmu fikih taroskeun, bilih lepas sok taroskeun tentang bab muamalah, bab jinayah, bab munakaha, itulah diatur ku ilmu fikih dalam syariat. Nah, tentang bab ruh, bab qalbu itu adalah dimensi dalam thariqah taroskeun kajalmi nuju diajar zikir. Ahla dzikri nyaeta jalmi-jalmi anu menghayati dan mengamalkan kalimat dzikir. Kalimat dzikir nage seagung-agung kalimat afdalu dzikri la ilaha eta insyaallah. Maka minimal tidak akan terpeleset karena tertepiskan oleh ilmu yang Bapak amalkan. Terus tentang ma'rifat taroskeun, tentang hakikat taroskeun, saha nu layak nuku Bapak dianggap ahli bakal pas karena sesuai itu. Lamun lepat naroskeun diri kadituna naon pacorok pokon. Jadi puguh-puguh bade naroskeun tentang ilmu fikih, naroskeun ka ulama thariqah teu ngaji sapinah-pinah acan tadinya atuh pacorok pokon. Karon bade naroskeun ilmu thariqah, naroskeun ka jalmi anu teu acan memahami ilmu thariqah, naroskeunna ka ahli misalnya ilmu fikih. Memang pakar dalam ilmu fikih tapi kadang-kadang belum merasakan apa yang diamalkan oleh Bapak. Maka akhirnya pacorokokon. Terus pacorokokon gitu maka akhirnya pakojot. Terus pakojot lain lagi kalah jadi rerenggen. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahkan ilmu kepada kita. Amin. Ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Maka pertama dalam syariat ada batinnya. Dina Pidausa Sultan dalam kitab Sirrul Asrar batinna naon thariqat. Dalam thariqat aya batinna naon ma'rifat. Itu pengemasanana semakin mengkristal dibawa ke lautan makna ketauhidan. Akhirnya tembuslah Bapak sampai kepada nurnya, ruhnya ma'rifat. Sampai mana? Masuk ke wilayah hakikat. Tatkala Bapak sudah masuk di wilayah thariqat, mengamalkan, mengimplementasikan, dan anu akhirna didinya Bapak dikirna tina qalbun mahalul ma'rifat turun ataupun naik ke mahalul mahabbah. Muncul rasa cinta Bapak kepada Allah Sang Pencipta, Pemberi, Pengampun, dan Pengatur, pemilik segala sesuatu. Sudah tembus, akhirnya muncul cinta kepada Allah. Jadi la mahbuba illallah. Sudah muncul rasa cinta dalam peristiwa kita, akhirnya Allah taikkan lagi derajat kehambaan Bapak yang menghadap kepada Allah. Akhirnya masuk ke wilayah sir dalam relung jiwa yang paling dalam. Tatkala sudah masuk ke sir berarti masuk kepada maqamul musyahadah, yaitu mahalul musyahadah, tempat menyaksi
Jadi bapak lamun tos dugi kana musyahadah naon bae sejauh naon bae mata memandang bade ka gunung, bade ka bintang, bade ka bulan, ka mana wae, hati bapak yang terdalam akan tembus pandang melihat siapa yang sebenarnya yang maha ada, siapa yang sebenarnya maha memiliki, siapa yang sebenarnya maha kuasa, maha bijaksana, maha segala sesuatu. Udah dijawab oleh ruh bapak, nur bapak, hati bapak yang terdalam. Semua segala sesuatu yang kita pandang, yang kita lihat hanya Dia. Siapa? Allah. Lakal kullu, bikal kullu, ilaikal kullu, minkal kullu, wa kullu kulli birahmatika ya arhamar. Kagungan anjeuna sagala-galana, ti anjeuna sagala-galana, ka anjeuna bermuara sagala-galana, ti anjeuna sareng anjeuna sagala-galana, kalayan rahmat hendak Allah Maha Dede nu maha nyaha ya arhamar rahim bekal. Dina tarikot aya ruhna nyaeta naon ma'rifat, dina ma'rifat ge aya ruhna nyaeta ruhna berkualitas hakikatul hakikat sebenar-benarnya. Maka tingkatan iman udah masuk ke wilayah iman hakikat. Tos dina hakikat mah sudahlah berhenti perseteruan, permusuhan. Permusuhannya berhenti seorang hamba tatkala iman hamba sudah masuk ke relung jiwa. Yaitu apa? Lamun istilah alam. Hiji di tingkat syariat alamna alam mulki, alamna sutea ieu sadayana. Syaiton aya, syaiton naon? Syaiton di alam mulki ngagodana tatkala bapak merasa hebat, merasa bisa, merasa kuat, digerogoti oleh daya hasrat nafsu yang ada. Itulah syaiton syariat, yaitu menggoda dengan levelnya, level apa? Syaiton mulki, yaitu tatkala bapak apal yen salat teh sae, apal yen dikir teh sae, keukeuh wae aya sifat jeung tabeat kana jiwa nu ngarontokkeun bapak. Sangkan bapak ulah migawe salat, sangkan bapak ulah migawe zakat, sangkan bapak ulah migawe ngahaji, padahal bapak geus manis tatoa ilahi sabila. Sok maning keneh dibeulikeun kana mobil, maning keneh dibeulikeun kana sawah, tah eta bageur lamun saur dina kitab Sirul Asrarna itulah syaitonul alim. Syaiton penggoda orang-orang yang paham ilmu dalam ilmu syariat. Kudu ngabakti ka Allah ku gerak badan sakujur ieu dibuktikan urang kehambaan aya penggoda nyaeta syaiton alim minal jinnati wan nas, tirongrengan jin dan tirongrengan manusia. Ngan syaiton di tengah-tengah mulki imah kontradiksi, selalu nyalahan karena syariat gitu. Tapi dahsyat nafsu kuat gitu. Kajeun teuing diskotik mahal, wani meuli, wani mayar, kajeun teuing ka surga murah teu make mayar rek ka masjid, teu make mayar rek bebersih, teu make mayar arek kumpul ngariung khotaman manakiban, tapi keukeuh kunaon hese wae ngalengkahkeun sampean, hese wae urang kudu berjamaah, masih tertutup awan tebal, maka itu adalah kita dalam cengkraman syaiton mulki. Lulus sama bapak belajar dikir, selalu belajar saling mengingatkan, saling bersama-sama, saling silih gupai, silih hiap, ngabuktoskeun berjamaah, kalayan ngaberjamaahkeun badan jeung wargi-wargi, ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana saling mengingatkan berjamaah dalam syariat. Diberjamaahkeun mulai naik ke hakikat antara lisan jeung kolbun, antara kolbun jeung ruh tuluy nyambung kana sir. Berjamaah itu untuk menghasilkan penerbangan ruh bapak supados sampai ke alam naon, ke alam malakut. Aya keneh gogoda tos di alam malakut aya bagur. Saitona naon disebatna. Lamun ningali dina kitab Sirul Asrar itu adalah syaiton malakut, adalah yang menghalangi orang-orang yang belajar
ma'rifat, yaitu syaitonul arif. Syaiton arif, orang-orang yang ma'rifat diganggunya oleh rasa yang halus itu. Matak tesalik jalma ngaku-ngaku ma'rifat, arabtumullah falam tuaddu haqqahu, tapi teu ngabuktikeun hak-hak Allah. Karena dibeakeun ku rasaan, lain rasa anu sanyana. Anu ngadatangan rasa sensitif, belang baya, sulit hati jeung sabangsana. Terus semakin dimanjakan diri. Anu didinya urang bangga ku sholawatna, bangga ku maca Qur'anna, bangga ku dikirna, teu karasa ngan muncul ada rasa pengakuan tugrin, itu demonstratif. Merasa ibadah kita adalah melebihi orang lain. Muncul didinya, maka penuntutan kita ingin dihargai, kita ingin dielu-elu dan sebagainya. Maka terjadi power kekuatan kadangkala Allah ngarungsurkeun karomah. Tatkala karomah pun ditangkap adalah kehebatan diri, maka dia terjebaklah dalam syaiton malakut. Mudah-mudahan sadayana selamat, amin. Termasuk pribadi sadayana. Itulah yang kadang-kadang rawan karena manusia harus kembali ke kampung asal. Terus naik ke sana. Ada juga gangguannya apa? Di syaiton jabarut. Ruh kita udah melewati malakutiyah, lalu udah duduk di singgasana jabarutiyah, sedangkan ruh ini mau kembali arruju ila watonil asli, ingin kembali ke kampung asal. Kampung ini bahasa fidairatil lisan wal akli, bukan hakikatnya Pak. Hakikatnya karena Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh alam. Innallaha ghaniyun anil alamin. Kok di dalam kitab Sirul Asrar aya bahasa alam? Sarios dalam Allah, lain ka Allahkeun alamna. Sanes Allah berarti calik di singgasana alam eta di alam. Tapi eta ruh urang, penghayatan urang. Dibahasakeun titian kaya-kaya dina kekuatan derajat na eta ruh di mana? Tawakipi. Tatkala ruh bade menembus ke alam sana, maka alat penggodanya lebih besar. Karomah dipasihkeun ku Allah, kemudahan. Karomah dipasihkeun ku Allah, jadi getol salat, jadi getol zikir, jadi getol lain-lain. Kan ada rasa yang sangat tipis di dalamnya, tetap ingin mempropagandakan bahwa diri adalah hebat, diri adalah kuat. Dengan notabene beginilah begitulah, maka rasanya Mamisur Ibnu Athaillah mah istisrofuka ayya'lama bihususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Cirina di antawisna manusia anu sok biasana dongkap rodail ka manusia, pembisik yang halus ke manusia, di mana manusia tos dikeng penghaturan sesuatu kemuliaan ti Allah, maka boga rasa diri teh asa tebetah lamun teh ditepikeun ka balarea, maka diri teh posisi teh geus namakom ieu gitu. Hoyong ka uninga ku sadayana jalma. Tah eta rasa hoyong anu eta nafsu kan. Tos kitu ciri yen eta jalma teu acan ngadudukeun naon sifat kehambaan di hadapan Allah sang semesta, sang pencipta semesta. Kumargi kitu papiru ilallah, geuwat bageur buru-buru balik deui ka Allah. Ngan balik ka Allah anjeun di situ peleset jeung sabangsana, sok tuturkeun jalma-jalma nu balik ka Gusti Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sok bageur tuturkeun jalma nu balik ka Allah. Da ka Allah marulang aranjeun kabeh, nu pinter nu bodoh, nu kaya nu miskin, nu bingung nu bunga he balik bageur ka Allah. Sok da ka kabeh ka Allah sadayana. Engke buahna anjeun beramal eta teh da ku Allah ge dihaturkeun deui. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngahaturkeun, bakal maparinkeun, bakal nempokkeun hakikatna. Tah di dija bageur. Maka perjalanan ngalangkungan Syaihul Mursyid Syekh Amar Shoaibul Wafat Tajul Arifin nu dihaturkeun ka urang sadayana itu adalah pesawat yang tak terhingga daya luncurnya. Pesawat apa? Yaitu untuk penerbangan kita dari alam mulki, alam malakut, alam jabarut sampai lahir. Mudah-mudahan teu aya nu kajebak. Amin. Mudah-mudahan salamet berkah sadayana. Amin.
Da kurang-kurang nama anu kajebakan kamari enyal keneh Bapak sok ningalian dina medsos geuning sok aya naon sudah mendeklarasikan mengaku Rasul ayanya 18 Maret 18 April kamari aya seseorang mendakwakan pengakuan Rasul ayanya dina HP tinggal itu tidak tertahan gejolak jiwa kok wantun-wantuna ngaku sebagai Rasul padahal tingkatan kualitas ruhnya sampai mana gitu lah muncul bahasa orang-orang Sulu tah eta bager didinya teras kemas dina ruh urang jadi dikir jahar dikir hopi sok simpan aya bahkan nu ngomentar ada yang mengatakan diantaranya dikir hopi itu tatkala diucapkan Allah itu bukan dikir sebaiknya dikir itu rasakeun ku urang napas keluar tatkala hate eling yen ieu nu ngaluarkeun napas ieu nu ngalempangkeun sampean saha Allah jadi ucapkan Allah nah itu dia karena apa pacorokoko can paham toriko belum toriko dia mengamalkan ilmu makrifat ngaji makrifat kitabna kitab makrifat suluk tapi sayang karena dia belum mencapai praktisi amalia maka akhirnya sayang gitu jadi kenapa kok jadi menyalahkan amalan orang lain maka orang alhamdulillah terus dipasihan panghaturan Kisaihul Mursyid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad sok bagus kadeknya ulah dina kata-kata mutiara yang bahasa ulah mariksa murid batul ulah nyarahkeun kana pangajaran batul itulah beak waktu rek nyalahkeun batur bager hayo hotek tak kagungan dengan batur moal balah beak waktu akhirnya jadi perdebatan jeung sabangsana pandangan torikoh kenapa diucapkan kalimat ismudat di kolbun berdasarkan firman Allah kan wadkur rabbaka fi nafsika itu firman Allah wadkur ucapkeun ku anjeun elingkeun ku anjeun saha pangeran anjeun maka diimplementasikan ku seorang salih ngalangkungan nu diaturkeun ku sahnya wadkur jadi ucapkeun dina hate teh Allah gitu hirup sesuai jeung konteks Al-Qur'an teras lain dikir cenah eta mah di luar di jero nyebutkeun Allah di hate nyebutkeun Allah enggak paham ucapan jenengan anjeuna itu tatkala ditanamkan di kolbun Bapak ada ruhnya ada batinnya apa maka teridrok cik bahasa orang tauhid mah naon kasusul ku penghayatan nyebat jenengan anjeuna teh nya Allah nu maha gaduh Allah nu maha bagur Allah nu maha bijaksana Allah anu maha kekal abadi teu aya deui maka itu syarat tauhid diam tanamkan di ruh maka teu tiasa dicarioskeun secara umum dihartoskeun sabis da ieu taklim khusus pitoriko diwartoskeun ka umum itu bisi kajabariahan diucapkeun akhirnya kekuatan eta kajabariahan akan menghanguskan kekuatan jiwa Bapak, tawajuh Bapak di hadapan Allah yang akan memberi kekuatan bisi Bapak engke nyangka ku akibat kemakrifatan Bapak semakin digiring kepada berbagai nilai-nilai kemakrifatan eta hidup akhirnya Bapak akan merasa gugur taklid bahayanya naon gugur taklid teu wajib ka kuring mah salat teu wajib ka kuring mah ibadah haji itulah kan bahaya itu kan jabariyah naon da Allah mah teu butuh diibadahan naon da Allah mah maha mulia moal leuwih mulia ku pedah diibadahan ku kuring moal matak jadi henteu mulia Allah ku teu diibadahan maka nu penting urang hirup we ieu mari itu udah mulai Pak tersesat Pak akhirnya maka kita akan dibawakan oleh nafsu-nafsu yang ada di sananya yaitu membawa menggiring makrifat tapi pembimbingnya salah karena ruhnya sudah dikontaminasi oleh siapa? Keiblisan. Maka iblislah yang akan membawa manusia supaya manusia tidak tunduk patuh kepada aturan hukum Allah.
Oleh karena itu maka cepat kita jadikan diri kita yang seimbang, netralisir kita. Oleh siapa? Ya oleh wasilatun bainana wa bainallah, perantaran kita dengan Allah. Karena kita itu ada yang membawa, menruh, ada sumbernya, sumber ruh, sumber isir, sumber apa, sumber hopi, sumber segadanya hanyalah Dia yang Allah pilih, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Saha sumberna? Muhammad sallallahu alaihi. Maka tatkala boga perasaan lain-lain, ada kelainan dalam jiwa, elingan ku urang heula kana diri urang Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, untuk menetralisir alam pikiran, alam ingatan, alam perasaan. Karena kalau tidak kita kembali kepada nur awal, ruh awal, maka kita takut lamun sur sepuh mah ulah jauh-jauh teuing bager papalidan teh bisi pohok kahuluwotan. Maka tatkala kita tenggelam dalam kemarifatan, masuk ke jabariahan, tapi kita tidak bersama pembimbing, akhirnya ruh kita tidak ada yang mengarahkan. Maka sok sieun teh sakumaha dina kita bayantas di anu karya Syihabuddin parantos di sahkan ku pangarsa. Malam yakun lahu sayf pa mursiduhu, siapa? Syaiton. Jalma teu boga guru, teu ngabogaan guru dina waktu anjeun keur belajar menuju Allah, maka awas, hati-hati. Didinya sudah siap beberapa guru, cuma gurunya siapa? Syaiton pembimbingnya. Naudzubillahi min dan masuk ke sana. Tos dugi kadinya. Mudah-mudahan bapak sadayana, ibu sadayana sing dugi kana pinis, amin. Hoyong dugi kana pinis ngagunakeun naon? Nya ngagunakeun kita tawakal ke Allah, berserah diri kepada Allah, berupaya sekemampuan urang. Tapi Allah jualah yang akan menyampaikan bapak, Allah jualah yang akan menyampaikan ibu. Maka tapi tatkala beregege hate didinya ngagoda, ngarayu, ngagombal kana ruh, kana rasa urang, maka tuluikeun bager. Ieu di alam dunia diajar dikir mungkin jelema nu tadina marah-mai pamunteuna atau sok aya kadang-kadang nu cumarat cemrut pedah bapa dikir. Leres padahal bapa henteu macokan galengan manehanana, padahal bapa henteu ngahalangan perdagangan manehna. Tapi ngalangkungan bapa diajar, kok kenapa manehana cumarat cemrut, jubrat jebrud, lamun kana panto. Sok aya kanta ngarang hiji dua tilu memenakan nu kitu tong aneh. Eta ngaranna syaiton mulki. Bisa lewat jin jadi abus ka diri nada keur poho ka Allah. Jadi we manehna diperalat ku jin, sangkan ngewa ka jalma nu dikir, maka tong anu anggur kudu kumaha atuh tatkala bapa tos kenging panghaturan ti Allah, lisan bapa dikrullah geuwat bager ta'arruf ilallah, kenal Allah. Ieu teh karunia ti Allah terbesar. Bahwa lisan bapak dipilih ku Allah, lisan ibu dipilih ku Allah, bahwa ibu harus menghamba kepada Allah dengan kalimah yang Allah firmankan, dengan kalimah yang Allah tunjukkan, yaitu fa'lam annahu la ilaha, kemuliaan, syukur. Teras bapak, hate bapak tina kamari nama beak pake nginget sawah keur salat keur ngaji oge. Di kamari nama beak pakai nginget-nginget jeung segala rupa, ka kantor, ka gudang, ka berbagai pakasaban bapa, kabawa keur salat, kabawa keur ngadoa, kabawa keur ngucapkeun tasbih, tahmid, tahlil. Ayeuna minimal bapa teh di mana aya eta muncul ka exit, kaluarkeun ku dikir anu aya di jero bapa, sabab dikirna pinuh penghayatan, maka keluarlah itu semua. Akhirnya lebur jiwa bapa untuk merasakan semuanya makhluk, bahkan termasuk dirinya lebur. Maka naik lagi bapak sampai ke daerah malakut. Di daerah malakut juga godaan, rayuan-rayuan masih banyak. Anu akhirnya terus akhirnya bapak terselamatkan masuk ke Jabari. Terus di sana antara perantaraan antara bapak akan lepas landas sampai ke finish, yaitu laut. Godaannya masih ada. Kok di sana lebih dahsyat godaannya, Pak? Sudahlah, Anda ini tidak ubah seperti Tuhan. Jadi ingin mendeklarasikan diri ini Tuhan. Kafiraunismean aya di setiap manusia.
tatkala manusia leplap lupa Allah, itulah nafsu. Allah memberikan karomah yang datang dari Allah, bukan disyukuri tujuannya, bahkan diaku oleh dirinya, yang akhirnya menjadikan berserikat dengan Allah. Allah mana mungkin ada yang sepadan dengan Allah. Maka diawali dengan kalimah la, karena kalimah la itu la nafi muqaddir kalau menurut ilmu nahwu. La untuk mengeksit, ilaha manfi muqaddir, yang dikira-kira itu siapa? Semuanya yang dikira-kira itu bukan Tuhan, yang dibayangkan, diilusikan, diimajinasikan, bukan. Semuanya tidak hak menyandang sebagai Tuhan. Siapapun orangnya, semulia apapun, kapasitasnya ya udah makhluk. 124.000 nabi dan rasul, semuanya makhluk, tidak ada satupun yang berkapasitas sebagai kapasitas Tuhan. Maka semuanya diikuti oleh para wali, termasuk Syekh Sultan Aulia, untuk menyelamatkan ruh kita, jiwa kita. Maka Syekh Sultan bukan hanya teori, memberikan naonnya, barangnya, dipasihkan ke bapak, pasihkan hopina. Hidupkan hati, hirup hati bapak, hirup hati ibu, sampai akhirnya sampai kepada kualitas yang mengkristal, sampailah ke lahut. Kalau sudah di lahut itu dunia, itu wilayahnya sudah hakikat, Pak. Maka sudah sampai di lahut, berhenti bapak perseteruan dengan nafsu, perseteruan dengan syaitan. Maka bapak bergabunglah bersama insanun dakarun hurun, manusia jago ataupun laki-lakinya manusia yang merdeka, yaitu menemui Rabbnya dimanapun, kemanapun bapak tidak lepas. Maka akhirnya ruh bapak, kolbun bapak, sir bapak sudah menduduki mahalul musahadah. Maka kolbuka ma'a rabbika, kolbun bapak menyertai Rabb bapak. Itu pidairat lisan wal akli. Dan setelah itu warabbuka, dan pangeran bapak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, ma'aka, beserta bapak, beserta ibu dimanapun. Palaisa ba'idan anka, yang tidak jauh dengan bapak, tidak jauh dengan ibu. Maka didinya hidup terus, tenggelam sampai kepada gharikun fi bihari tauhid, tenggelamlah dalam lautan tauhid. Dikatakan bahwa bapak, ibu, abdun muwahidun, hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah. Bihaqi la ilaha, itulah hamba yang benar-benar masuk ke wilayah sana. Udah, maka Allah ngabukakeun hijab. Awas, ini dengan dikir, Pak. Lamun bade diurut, bade dirawat ku dikir, ngalangkungan dikir nu aya dina ruh ibu, ngalangkungan dikir nu aya di ruh bapak. Akhirnya Allah menginkisab, membukakan tirai-tirai antara bapak dengannya. Setelah Allah bukakan hijab bapak, bukakan hijab ibu, maka Allah akan memberikan ilmu yang langsung darinya, bila wasitotin, tanpa perantara, yaitu kepada para aulia Allah. Dipaparinkan ilmu langsung. Maka bapak dalam gerakan tindakan, maka makrifat bapak benar-benar makrifat yang sahih, karena dialah pembimbing langsung kepada bapak, kepada ibu, yaitu wa ya'rifuhu, bapak dimakrifatkeun bi ta'rifihi, ku panghaturan makrifat kemakrifatan ti Gusti Allah. Maka pawasolaka ilaihi, maka ngadugikeun Allah ka bapak, ngadugikeun ka bapak, ka ibu, ka saha dugi ka saha? Ya dugi ka Allah. Nah, dugi ka Allah bima minhu, kumangrupi padol karunia ridho rahmat Allah nu dihaturkeun ka bapak. Labi mamingka, bukan kehebatan bapak, bukan kehebatan ibu, bukan kehebatan kita. Jadi dugina bapak ka Allah teh ku Allah hakikatna. Hartos da bapak ka dieu ge hakikatna mah widi Allah kan. Nyaeta alhamdulillahilladzi hadana li hada.
Linah tadiya laula an hadanallah kan. Ieu teh ku pituduh Allah urang tiasa ka dieu teh. Dinikmati teras diresapi ku jiwa. Tos kitu Allah memperkenalkan dalam syariat. Karena syariat bapak ti tadina aya ruh syariatan, aya batin syariatan, akhirna Allah memberikan kepada bapak yaitu natijah buah simpul nyaeta naon samroh buahna eta amaliyah anu misalkan ku ikhlas tidak terjebak dengan berbagai keadaan alam anu akhirna kenging panghaturan ka bapa ka ibu mudah-mudahan nah dipertemukanlah bapak dengan pemimpin bapak pembimbing bapak siapa dipertemukan dengan siapa dengan nabi bapak sendiri habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu awas maaf ya jangan salah cerna jangan dimanfaatkan mengaku dengan dikir sudah bertemu nabi jangan tapi kebenarannya bohong misalnya naudzubillahi min dzalik dipertemukan setelah dipertemukan Allah mengizinkan bertemu bersama Rasul Allah bersama nabi Allah maka bapak dipertemukan lagi dengan kasih sayang pada Allah dengan siapa? Seluruh anbiya wal mursalin. Seluruhnya. Itulah derajat kekuatan karomah ataupun mukjizat. Karomah kekuatan dzikrullahi akbar. Di alam ini iya, di alam dunia fana ini Allah memberi karena kalau Allah kan pemilik segala alam. Kalau sang pemilik akan memberikan, siapa yang akan menghalangi? Yaf'alullahu may yasha wa yahkumu ma yurid. Midamel Allah sakersana, ngahukuman sakersana. Itulah wilayah spiritual yang ditelusuri ataupun dijalankan dengan karena Allah. Karena Allah itulah yang menyebabkan Allah membuka hijab sana. Setelah itu semuanya para anbiya mengatakan apa Pak? Setelah itu para anbiya mengaturkan wa yubasyir memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang salik menuju Allah. Dengan apa kata mereka? Maka kata para anbiya wal mursalin, bahagialah Anda dengan bahagia yang abadi. Karena Anda sampai kepada tujuan. Yaitu yang apa yang ucapkan Anda ilahi anta maksudi waridoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka bergembiralah Anda sudah sampai mudah-mudahan ya Allah ku berkah karomah ridho kalayan padol anjeunna urang sadayana sampailah kepada tujuan yang kita dambakan yaitu makrifat yang sebenar-benarnya makrifat amin mengenal Allah azza wa jalla. Maka Syekh Jalaluddin Abdurrahman Jalaluddin Al-Sayyuti sering Pak ditemui dengan Rasulullah sampai 75 kali karena Allah sudah izin bertemu dalam mimpi bukan musyafahatan wa yadaqdotan menemui bertatap muka di alam sadar seperti ini karena itulah maha hebatnya sang pencipta yang sempurna Allah azza wa jalla. Walaupun badan orang berkumpul banyak, tapi kualitas kadar mereka sama-sama terdeteksi oleh Sang Maha Alimul Ghaibi was Syahadah yang Maha tahu yang sembunyi dan yang nampak. Siapa? Allah. Dan Dia sendiri juga yang menyikapi semua alam sir, alam akhfa, alam hopi semuanya. Dia milik Allah. La ilaha insyaallah. Mudah-mudahannya mangga tah kumaha urang kade bagi urang diajar toriko zaman semakin menina bobokan kita kan ayeuna mah sok gampil omong diajar mah urang teh dikir mayungkeun ka Allah tapi cerewet jeung babagianana bea karep leres kadang-kadang lamun geus cerewet jeung babarian leuwih ti jalma can diajar babarian lumpat kana panangan utak-utak mah teh neangan
neangan info ti balad ti wanto aya info na teh hoak teh dileug-leug we ku urang tuluy urang ngetik ngilu ngahujat bari can apa bener kitu kajadian teh bener kitu ieu berita teh langsung ditereuy buleud-buleud maka terjebak oleh syaitan mudah-mudahan bagus karena tinggi tajam kalimah yang Anda amalkan itu maka awas godaannya pun juga tajam babarian tepayaan belikan ngan sensitif negatif karena apa hakikatnya lawan yang ada di Bapak ada yang sensitif positif yaitu sensitif positif kepekaan pikiran akal dan rasa Bapak di atas rata-rata orang lain tapi jangan hanya tatkala buka YouTube ya, ataupun buka apa berita-berita tentang di amalan kita sendiri sok anggur mah jadi ke dulur teh usahanya nyana dulur cili antir ke cili duku urang keur ngadawahkeun ieu ku cara ieu kan sami sadayana ge bade menuju lautan ahadiyah lautan la ilaha ulah kok teu paya nafsiran beda sautak saueutik kasih A kasih B kasih C kelompok anu oh itu mah selain amalan KKN deui oh itu mah selain amalan urang deui eta itu jangan dilontarkan kok mau dituna dina PA dihiberkeun anu akhirna anu macana teh meureunna ieu jelema kunaon salah tafsir karena malam yaduk lam ya'rif teu ngasaan mah moal ngarti hayo mikirkeun rasa batur mah tujuan teh alus padahal ku urang ditafsiran goreng jadi heula suudon anggur mah tanamkeun husnudon saesan tah kieu tak kitu sadayana batur karena apa karena yang akan menghimpun rasa semua itu kan lautan la ilaha nah kenapa kita ikut lautan udah ikut lautan kembali lagi ke sungai-sungai kali-kali yang penuh keruh dengan kekontaminasian perkara yang mengkontaminasi supaya kita jelek untuk menuju sang Ilahi pencipta bihaqi la ilaha tak lawana tak gogodana so maka ya latif so ya latif anu maha deudeuh nu maha welas nu maha asih sing karasa sing kapenah ku Bapak Ibu sadayana da karasa kantun teu marimana ka hadapan Allah ku implementasikeun dikir anu aya dina ruh eta insyaallah bakal teras karasa jeung karampana jeung nganterkeun kana manfaat keur diri urang manfaat keur balarea insyaallah mudah-mudahan dugi penitian urang sadayana pidaus Syekh Sultan hiji alam mulki atau alam nasut kedua alam malakut katilu alam jabarut kaopat alam lahu alam eta sanes titikna dina alam Allah teh meureun calikna teh di alam lahu can ulah nekadkeun itu lamun nekadkeun itu berarti rontok Bapak berhadapan dengan innallaha ghaniyun anil alamin Allah maha sugih teu butuh ku sakunu sanesna alam itu untuk manusia karena alam itu adalah makhluk juga la ilaha tos didinya bagus so teras itulah titian rohani hamba yang akan menuju hadirat sang pencipta Allah azza wa jalla ya Allah mudah-mudahan abdi Bapak sadayana barokah salamet sadayana barokah dohirna barokah batina salamet dohirna salamet batina sehingga Bapak abdi sadayana sukses nu abadi amin sukses nu abadi dugi ka yaumal jajah teh urang teh kenging wawales ti Allah mangrupi ridho Allah mangrupi rahmat Allah tatkala seorang hamba belum sampai ke finish kepada hakikat sabada ma'rifat at-tamaini nah dugi ka hakikat teh ma'rifatna at-tamaini nya ta ma'rifat anu sampurna atawa pana at-tamaini sateu acan ma'rifat anu at-tamaini panaat heula pana at-tamaini nya ta lebur dirina ti salian Allah termasuk dirina ge lebur nu aya nu anjeunna nyalira sagala-galana pana at-tamaini maka Allah ngabukakeun pintu ma'rifat dugi ka ma'rifat nu sampurna blus lebet ke alam hakikat dirinya lah kesempurnaan hamba dalam wilayah kenging pangaturan di Allah di mahfud apa di mahfud dipelihara oleh Allah lamun nabi dimaksum diraksa
Bapak ge diraksa ngan bahasana beda. Kita untuk membedakan antara nabi dan wali. Nah, itulah kedudukan wali, itulah kedudukan nabi. Nabi, wali, para wali madi mahpud. Tos didinya teu acan dugi kacampurna kapan bakal dongkap deui naon nu ditanamkeun ku Bapa. Ruh ngarupikeun dua malaikat nyaeta malakaeni dua malaikat. Tapi tatkala Bapa tidak mendapatkan kesempurnaan tos dugi ke alam malakut, tos dugi ke alam barzah, keuntungan Bapa sadayana dia belajar ilmu ma'rifat, Allah masih kene ngaturkeun ku padolna. Tatkala Bapa wafat, Bapa teu acan sampurna kamaripatanana, Bapa teu acan sampurna musahadahna, maka Allah mutus nyaeta untuk membimbing ruh Bapa, untuk membimbing ruh Ibu. Siapa yang diutus itu? Malakaini itu dua malaikat. Wal muradu minal malakaini anu dimaksud dua malaikat eta sanes atid raqib, sanes raqib atid, sanes munkar nakir, tapi sanes malaikat hafadah oge, tapi anu dimaksud dua malaikat adalah pertama ruhaniyatun nabi. Karena ruh kemuhammadan yang akan mendatangi Bapa. Karena pengakuan mengesahkan Allah yang tenggelam dalam jiwa Bapa itulah kemuhammadan. Jadi Bapa menyertai Muhammad di dunia, sohib tahu. Bapa menyertai Muhammad. Maka di alam barzah pun juga Bapa mendapatkan bonus. Kangen yang purnakan ruh Bapa supaya Bapa engke naon koma min qabrihi gugah tina kuburan anu kadituna wa nuhrijukum tarotan ukhra. Allah ngaluarkeun deui Bapa tina alam kubur bade menghadap alam mahsyar. Tatkala di alam mahsyar Bapa ternyata nu dianggap Bapa ataupun Ibu dianggap bodoh keur waktu di dunia, tapi ternyata di akhirat Bapa dihaturkeun nyaeta panghaturan ti Allah aliman wa arifan. Bapak itu seorang alim, Bapak itu, Ibu itu seorang alim dan seorang arifan. Anu alim tur ma'rifat ke Allah. Mudah-mudahan Allah diaturkeun ka urang sadayana. Amin. Di alam barzah itu kan duka sabar 1000 tahun ngantos kan dugi kan terjadi kiamat. Tapi ngalangkungan Bapa diajar nyuprih tuluy insya Allah di tengah-tengah kegentingan itu di barzah ternyata ada penghibur dan ada penenang jiwa Bapa yang mengajarkannya langsung ruhaniyatul nabi wa ruhaniyatul wali. Insya Allah wali yang menjadi mursyid Bapa, menjadi kakait batin Bapa untuk mentauhidkan Allah. Dialah yang membimbing menanamkan waktu hidup di dunia, maka Allah buktikan lagi di barzah. Itu sesuatu anugerah dari Allah. Maka wilayah itu juga bukan wilayah secara umum, tapi wilayah itu alamul qurbah, nyaeta alam qurbah yang dihaturkan kepada orang-orang yang sedang belajar ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ngaturkeun ka urang sadayana. Amin. Di dunia dugi ka akhirat. Tos mudah-mudahan Allah ngahaturkeun ayeuna pribados sareng ibu bapa tepang di alam dunia ieu, di pangaosan ieu ya Allah, tepangkeun deui abdi sadaya, sarengkeun deui abdi sadaya di surga mantena. Amin. Umang rupi ridho rahmat anjeunna. Kirang langkung hapunten kasuhun wabil aula ka sesepuh LTKN, ka sesepuh GNPS, miwah anggotana, sesepuh takmir masjid, kalain kesepuhan-kesepuhan manakiban, para masai, para mualim sadayana, pribados teu kirang rasa hormat kamantena. Mudah-mudahan pribados miwah sadayana sareng salira sadayana ku Allah dihijikeun deui dina barokah salamna Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun kana kebersamaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.